Boboran di tahun ieu karaos memilukan pisan. Di tengah-tengah musibah pandemi nu ngadamel sedih hate. Sepi tanpa cahaya, tanpa heureuy seuri kulawargi. Ya Allah, ya Pangeran Kuring, angkatlah musibah pandemi di alam dunia ieu. Panjangkeun umur kuring kalayan sehat, sareng ilmu nu manfaat. Kanggo dinten ieu jeung saterasna, supaya urang tiasa kempel deui. Andai waktos tiasa lireun sakedap, urang tiasa langkung lami nikmati Ramadan. Tapi waktos alim terang, atos dongkap hari raya Idul Fitri, doa kuring kanggo keberhasilan urang ngalatih diri. Mugi-mugi puasa midamel hirup urang langkung berarti. Ulurkeun panangan hanjeun, tapi rasa gegetun kuring kanggo kasalahan kuring nuku kuring dipidamel ka hanjeun. Noda dosa kuring nu sapertos kalangkang, mohon dihapuskeun kalayan cahaya terang, ngarayakeun Idul Fitri di bumi wae. Mugi-mugi Allah nampi ibadah urang. Mugi-mugi kenging ridho ilahi kanggo kenging surgawi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.